inget tukang cilok nu baheula osok ka Perum geuning. Oh. Jadi inget da sebenarnya mah ngaran-ngaran lemur di Indonesia ge lamun make bahasa Inggris mah keren om. gitu. Ciminyak kan jadi water oil. Oji gaya. Water oil. Sukamenak kapal Sukamenak. Like a lord. Gaya aja berita like a lord gitu. Lord. Cisaga saga teh naon cinya? Saga teuing. Oh Cikawung, nah Oh, jadi Cikawung. Cisaga. Cikawung kan jadi rada hese euy. Jadi brown sugar water. Cikawung eta. Aci awi tali. Ciawi tali. Awi teh naon bahasa Inggrisnya? Bambu. Aduh. Pering ya. Si awi tali. Anu teh enak mah itu lembur jamban. Toilet. Mau kemana? Mau ke toilet gitu. Tanya pakai bahasa Inggris, where are you going? Toilet gitu. Disangkana rek modal padahal rek ka jamban gitu. Era zaman Bang Anti. Eta bahasa eta kan tukang cilok teh ngobrolnya. Heeh. Eta teh sebelum teh kalau teh sebelum posan bunyi. Aing ge sempat bingung, sempat hayang seuri hayang nakol gitu. Gila kumaha ngobrolna. Pas ngider di mana cenah? Water oil pan. Ayo water oil teh naon? Ciminyak. Atuh orang nungguan, mang mana sih teh tadi teh jadi cek tukang cilokna teh ke heula nuju global warming. Dalam perjalanan. Ali lain, teh global warming teh naon mang? Keur dihaneutkeun cenah. Eta global warming cenah. Aduh. Tas ngider ti water oil gini ya. Gayanya tukang cilok Anjir. Eta nu di dieu teh ngontrak teh di mana ya?